Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwubuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit ayeuna bagian anu ka-20 nanya pamiarsa. Teu karaos parantos 20 di wehnya ieu dongeng teh. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Parjin di Palihan Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoni medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka-20 na. Kumaha salajengna sor cikopina betor simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Wayah, arek mauk beunanya carita nama eta teh rek mau pedang. Dasar tukang puak paok atuh ngan hanjakal be eta pedang na hesenya hese dipaok. Dambungeun atuh eta pedang teh bungeun dicekel ari ku jalema anu awakna bau bagong mah. Ceuk Jakarungsing ngekeak Wiguna. Atuh rei beungeut Wiguna jadi beureum siga beusi atah beuleum. Awakna ngadeg-deg sarta leungeunna ngaleper awahing ku ambek ngadenge caritaan Jakarungsing anu pinuh ku ngece ka dirina. Kanjang Wiguna malik kalebah Jakarungsing anu harita keur nangtung di handapeun tangka. Kurang ajar, dewek sumpah demi setan jeung arwah-arwah anu paeh teu ditarima ku bumi. Beuting ieu si laing bakal modar sia dihakan atah-atah jajantung jeung hati laing ku dewek sia Jakarungsing. Ceuk Wiguna ngageleter sorana amarahna teu kawadahan. Sanggeus nyarita kitu Blesat jeleng wukiu. Wiguna ngablesat maju narajang ka Jakarungsing. Harita ngadadak nalika Wiguna maju narajang hujan langsung ngagebrek maseuhan buruan. Sabenerna hujan teh lumayan badan
tapi bubuhan ayana di tengah leuweung anu loba tatangkalan anu dauna ngarampidah. Jadi muragna ka eta tempat teh tepati gede teuing. Sangkilang kitu lila-lila mah baru cis oge anu keur tarung ijin wesen teh calibrug base. Jeleng wukiu. Jakarungsing loncat di luhureun sirah Wiguna. Waktu babaraha lengkah deui tenggelan eta jaduk karaman terek tepi pikeun ngababuk sirahna. Hiu plos. Pereup Wiguna ngaplos ngahakan angin. Gancang manehna malik deui pikeun ngayakeun serangan susulan. Ngan orokaya. Barang Wiguna malik nyaho-nyaho suku Jakarungsing geus asup kana beuteungna. Hiu kadung deus adeuh. Horeng Jakarungsing sanggeusna loncat ngaliwatan sirah lawan tuluy muterkeun awakna dina gerakan kapinis linglung bari najongkeun sukuna. Dalingdug. Awak Wiguna dadalig degan kadorong mundur ka tukang sabara lengkah. Tajongan Jakarungsing ger ibarat disuruduk kumuning edan karasana ku Wiguna. Katembong Wiguna sumengir nahan kanyeri. Aya rasa hemeng dina diri Wiguna. Sabab tajongan lawan teh ayeuna mah karasa kana awakna. Apanan saacana mah tenggelan jeung tajongan teh teu karasa nyeri nalika keuna kana awakna. Paling oge ukur kadorong wungkul. Ayeuna kunaon bisa tembus kana kulitna. Wiguna jadi hemeng. Sabenerna manehna teu ieuh nyahoeun. Lamun mah kakuatanana geus saeutik kasedot ku pedang mayit. Waktu manehna nyekel perah eta pakarang kasedot ku pedang mayit. Jadi kekuatan ajian sang kalageni anu geus kacangking ku dirina saeutik kasadot. Sakitu mah Wiguna masih kaasup untung. Buru-buru ngalepaskeun pedang mayit tina ceklanana. Lamun seug dikepeul satetuluyna mah geus tangtu tanaga jeung kakuatanna bakal kasedot kabeh ku kakuatan pedang mayit. Wer, harita hujan beuki ngagebret tarik. Pes. Obor-obor nu aya di buruan imah teh hiji-hiji pating keleces parareum katinggang ku Cihujan. Nu nyesa kari 3 siki nu aya di hareupeun imah nu kaiyuhan ku Sorondoy. Atuh kubu we kayaan di eta tempat jadi samar-samar. Pikeun Wiguna mah eta kayaan teh ngaganggu oge kana tetenjoanana. Tapi ari pikeun Jakarungsing mah seutik oge teh jadi masalah. Manehna mah geus biasa nempo dina kayaan poek teh. Sabab geus mindeng dilatih ku Ki Doblang nu jadi guruna. Nempo Wiguna kekereuceuman bangun teu awas matana. Jakarungsing nyerenge. Dirina geus bisa ngabade, ieu nu jadi lawan teh kurang awas tetenjoanana. Teu dililakeun deui, gancang bae Jakarungsing ngacorelat di loncat ngirimkeun tenggelan ajian gelap sayuta anu geus disalurkeun kana sapasang leungeunna. Hup, hiya corelat celeng samrut. Hawa panas ngabelesat nalika eta ajian ngabelesat nyamber Wiguna. Dina kayaan panon tetenjuan Wiguna anu kurang cekas, Wiguna masih bisa nempo datang eta serangan. Gancang Wiguna ngangkat pigelangan leungeun ka tuhuna. Hiu, kadung, plak, kadung. Harita 2 leungeun bantrok. Sup, Jakarungsing ngahembatkeun leungeun kencana. Rek ngarujadkeun sirah Wiguna tayohna mah. Tapi Wiguna lumayan rancingeus keneh. Ngan sakilat Wiguna ngagerakeun pigelang leungeun kencana. Hiu, kadung. 2 sapasang leungeun jadi bentrok deui ngadu kakuatan. Dina kayaan kitu Wiguna nejo aya saeutik lolongkrang kosong. Awak Jakarungsing bagian hareup rada muka saeutik. Atuh teu anta parah deui kalayan ngagunakeun tanaga cero sapinuhna.
suku katuhu Wiguna ngolebat najong kalebah beheungna Jakarungsing jeung beteung anu teu kajaga. Hiuk jebrodeus, aduh celeng. Awak Jakarungsing macleng ka tukang persis di hadapan tangkal tempat nancebna pedang mayit. Gebluk. Jakarungsing harita ngagoler setengah diuk. Suku jeung bujurna nyang hunjar dina taneuh. Sedengkeun awak jeung sirahna nyarande kana tangkal. Beteungna karasa murel jeung nyeri. Dada karasa eungap kacida. Tina sela-sela biwirna anu sumengir nahan ka nyeri ka tembong, ngalai getih beureum semu hideung anu ngalem bereh mapai gado. Geus bisa dipastikeun yen Jakarungsing teh keur ngaranna pantatu di jero pikeun kadua kalina dina nyang hareupan Wiguna salaku jadugna karaman tergos tangkorak anu dilandi ku Juragan Darta. Kasaktian Wiguna memang lain handap-handap. Ilmu-ilmuna loba nu aneh sarta mibanda kekuatan anu menang disebut pilih tanding sarta pinunjul. Pangpang nama ajian sangkala geni. Pantes ari kitu teangna. Sabab eta ajian teh mangrupakeun hiji ilmu hasil gawe bareng antara Bah Jalun guruna Wiguna jeung bangsa siluman puhitanana. Apanan pikeun nyampurnakeun atawa minangka parabna eta ajian teh nyata nama kuduku getih susu parawan anu diinum saban purnama ngemprai nyaangan bumi. Geus teu kaitung sabaraha nyawa parawan anu geus jadi korban kana kajahatan jeung katalangsanana eta ilmu. Pikeun sajongjongan mah Jakarungsing humaragung ngararasakeun beuteung jeung dadana nu karasa rek bitu. Nyeri pacampur jeung eungap. Tapi sareretan Jakarungsing nempo Wiguna geus siap-siap deui pikeun naraja. Kuniang gancang Jakarungsing nguniang hudang. Nalika Jakarungsing rek hudang kacidaruasna sabab waktu rek ngagerakeun sukuna pikeun luncat nangtung. Sukuna karasa leuleus linu eueuh tanaga. Boroning pikeun nangtung ngagerakeun saeutik oge teu walakaya. Sapotong awakna ti samet dampal suku nepi ka beuteung siga nu lumpuh paeh rasa. Atuh Jakarungsing gancang nyobaan pikeun ngagerakeun leungeunna. Untung pikeun dirina tina bujal kaluhur mah masih bisa digerakkeun henteu paeh rasa siga tina bujal kahandap. Atuh gancang Jakarungsing nyalurkeun tanaga jero kana sapasang leungeunna. Red Jakarungsing ngaleret kaluhureun sirahna. Pedang mait katempo ngemprai caang warna beureum nanceleb dina tangkal. Persis dina luhureun sirahna Jakarungsing pisan. Barang jeung eta Wiguna harita geus ngacorowok bari ngacorelat loncat kalebah dirina diuk. Modar sia jurig. Hiya! Katempo Wiguna narajang sukuna anu lempeng ngarah kana belah dada. Katempo semu di bulan ku sinar beureum semu hideung. Tandani eta Wiguna teh geus nyalurkeun tanaga lapisan sapinuhna pikeun ngapencarkeun dada katut sirahna Jakarungsing anu keur nyarande. Hup, hiat! Wiguna ngagero bari luncat narajang. Sorana ngelewung minuhan buruan imah. Pantes ari kitu teh mah sabab kiwari Wiguna geus ngawatek ilmu nu pangluhurna. Ngan sajorelat awak Jakarungsing geus aya di luhureun punten. Ngan sajorelat awak Wiguna geus aya di saluhureun Jakarungsing. Barang seeutik deui sukuna arek ditenjerageun kana sirah. Sakilap oge leungeun katuh Jakarungsing ngolebat. Kalayan ngagunakeun sesa-sesa tanaga nu aya, pedang mait anu nancep dina tangkal luhureun sirahna dicabut. Anu satuluy nama teu antap parah deui diacungkeun ka luhur. Ka Wiguna anu rek ngajejek kana sirah katut dada.
hiu berat beres alah tobat. Pedang mayit ngagabres pisan nancep kana liang taina Wiguna. Wiguna ngagero tarik naker, sorana mata ketir kadengin. Kebut awakna nu keur ngalayang langsung ngakedebut kana lemah anu meh-mehan ninggang ka Jakarungsing. Untung Jakarungsing gancang miceun awakna kagigir. Lamun teu kitu geus tangtu bakal katindihan ku Wiguna anu boolna kasuat ku pedang mayit. Kurimpal, 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 kejet, kerjet, kosot. Harita Wiguna gugurimpalan dina taneuh anu geus mimiti becek ku cihujan. Pedang mayit masih nancer dina liang boolna. Sataker tanaga jeung satekah pola manehna rek nyabut eta pedang tapi hese pikeun ngarawelna. Sabab pedang mayit pas pisan dina lempengan boolna. Tungtung nama Wiguna ukur bisa gogorentelan siga hayam sakarat menang menci. Papakeana geus cibrug sarta bolokot ku taneuh anu pacampur jeung getih anu terus ngucur tina liang boolna. Nampo kitu Jakarungsing narik napas jero pisan. Hatena muji ngucap syukur ka Gusti nu Maha Suci. Manehna geus salamet tina maut anu meh-mehan ngarenggut nyawana. Mata Jakarungsing ceuleuyeut nempokeun Wiguna anu keur adug songkol sakarat anu kokosodan rek kalepaskeun nyawa. Reup Jakarungsing peureum pikeun ngatur jalan napasna. Nalika Jakarungsing peureum ngadadak karasa harita aya nu nyurungkuy tina dadana. Orolo Jakarungsing utah getih anu kacidalobana. Tayohna mah tatu di jerona beuki parna. Sirahna karasa nyeri deui. Panonna mimiti ririakan. Tatempuan jadi ranyai kararoneng. Anu saterusna mah kulahek. Jakarungsing ngulahek kapiuhan nyarande kana tangkal teu inget di bumi alam. Sedengkeun kadenge sora Wiguna anu humaregung. Lila beuki lila mah sorana jadi ngalaunan. Kosot, kosot, kerejet, kerejet. Harita Wiguna kokosodan. Gerakanana beuki lambat. Anu saterusna mah kulahe. Suku jeung leungeunna geus teu ngoso deui. Tungtungna mah ngulahe. Kayaan didinya jadi simpe sepi jempling. Sedengkeun hujan masih ngagebret tarik diselang ku gurilap anu ngabaranyai nyaangan buruan. Wiguna muridna Bah Jalun jadugna Karaman tergos tangkorah kiwari geus ngajapapang ngajadi bugang. Layona estu matak pikaketireun sarta matak muringkak bulu punduk pikeun anu nenjo. Tina beungeut nepi ka suku hideung tutung siga nu kaduru. Tina liang irung baham jeung ceulina kaluaran haseup bodas semu hideung anu dibarengan ku getih anu ngalembere. Panona bolotot satengahna geus bijil kaluar jiga rek coplok. Lebah liang bujurna ngabayabah getih beureum semu hideung sarta haseup anu nyerebung kaluar tina bujurna. Pedang mayit masih nancep dina tempatna. Bau bangke masih nyambuang minuhan eta patempatan.
Sedengkeun kayan di jero imah di hiji kamar Nyi Kayah jeung 5 wanoja liana kabeh keur pating harep-hep bari silih rangkul. Sanggeus di luar teu kadenge di sora anu ting jererit mah lalaunan Nyi Kayah ngalepaskeun rangkulan ti 5 urang wanoja. Dagoan, aranjeun cicing heula di dieu nya. Kula rek mariksa kaluar. Cek Nyi Kayah bari rutret kanu aya di dinya. Ece bade ka mana? Tanya salah saurang wanoja nu ngaranna Lasmini. Ece rek mariksa heula kaluar. Pikeun ningali babaturan ece. Ngiring atuh ce. Meh barang wanoja nu aya di dinya nyarita pada hayang milu. Mimiti nama Nyi Kayah nyaram, tapi sanggeus nama raksa bari ngarenghi. Akhir nama genepanana ngabring pikeun ningali ka hareup. 5 laleumpang nuju kaluar. Sakapeung makadenge wanoja-wanoja teh ting jarerit. Kitu nama sabab ngaliwatan layon-layon anggota Karaman anu ting jaroprak baluburan getih. Sanggeus genep wanoja narepi kaluar. Leuwih tarik deui jumeritna para wanoja teh. Tina kerepna cihujan jeung remeng-remengna cahaya obor. Genep urang wanoja teh nyaksian hiji layon anu pikawatireun jeung pikasieun. Eta layon teh tayalian layon Juragandarta alias Wiguna salaku dedengkot Karaman Tergos Tangkora. Nyi Kayah rutret kasabudereun eta buruan. Nu diteanganana ukur hiji nyaeta Jakarungsing. Barang panona nempo ka hiji tangkal, gancang Nyi Kayah ngagero. Kang Jaka, Kang. Tapi barang manehna rek lumpat muru nyamperkeun ka tempat ngagolerna Jakarungsing. Lengkahna jadi tekendat. Siga aya nu ngaganjel dina sukuna. Barang direret, horeng eta teh awakna Ki Pantrong jeung Jang Kodir anu masih kapiuhan. Atuh puguh Nyi Kayah ngajerit deui. Tuluy cingogo. Awak Ki Pantrong jeung Jang Kodir digebi-gebi. Tapi duanana caricing bae teu usik teu mali. Sabot keur kitu ngadadak Nyi Kayah ngambe bau bangke anu kacida santerna. Slingsing. Mimiti nama manehna teu malire. Tuluy bae ngaguyah-guyah Ki Pantrong jeung Jaka Kodir. Tapi lila beuki lila eta bau bangke teh beuki sangat mulubus kana irungna. Atuh sirahna karasa nyeri sarta tetenjowana jadi ranyai. Jung Nyi Kayah nangtung. Tapi barang jung nangtung teh tetenjowana jadi poek. Nu saterus nama gubrag be. Awakna ngajoprak nindihan Ki Pantrong. Pon kitu deui nu karandapan ku Lasmini jeung 3 urang baturna. 2 ting kudu pru kapiuhan. Teu kuateun nahan seukeutna bau anu nyambuang tina pedang mayitna Jakarungsing. Para wargi sadayana. Hujan geus mimiti raat. Sora manuk geus recet mapageun sinar sang surya anu meletek ti beh wetan. Brai Jakarungsing anu ngadengklang dina tangkal kai beunta. Papakeana masih katembong baraseuh kulut kurut tadi peuting kahujanan. Kuliat Jakarungsing nguliat. Awakna karasa nyeri satulang sandi. Sanggeus sadar kana kayaan yen dirina geus tarung patutunggalan tadi peuting. Red panona ngareret kana layon Wiguna anu geus tutung. Nyeh manehna seuri mesem. Tuluy teutepanana nguriling ka sabudereun eta patempatan. Bre Jakarungsing nempo kana waruga Ki Pantrong Jang Kodir rukoyah jeung 4 wanoja nu sejena. Manehna kerung hatena labil. Buah geus maraot batur-baturna teh. Kitu nu aya dina pikiran Jakarungsing waktu harita. Kuniang Jakarungsing maksakeun nguniang hudang. Senajan bari lalaunan oge, tetela bisa digerakkeun ayeuna masukuna teh. Kalayan bari jumarigje,
Jakarungsi ngalengkah lempang nyamperkeun kana layon Wiguna. Sanggeus nepi tuluy bae manehna nyabut pedang mayit tina bujurna Wiguna. Anu saterusna mah eta pedang teh diasupkeun deui kana warangkana. Sreng pes. Bau bangke anu ti peuting mulak keneh nyamuang nerekab minuhan eta patempatan. Dadak sakala jadi leungit teu kaambe deui. Nu aya ukur bau taneuh baseuh jeung hanjerna getih anu teu seukeut siga tadi. Sanggeus kitu mah Jakarungsi ngalengkah lempang nyamperkeun ka pelebah baturna anu keur pating jaloprak. Tuluy kalayan ngagunakeun sesa-sesa tanagana nu aya. Kabehanana ditotokan hiji-hiji urat-urat pentingna. Tak 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 tak. Berai. Kabehanana bareuntak sarta pating kulisik. Sanggeus pangacianana karumpul mah tuluy bae kabehanana harudang. Kang, akang salamet. Cek Nyikayah anu langsung tumanya ka Jakarungsi. Nya Kayah, akang salamet euy. Ngan awak gering kitu ya euy. Kudu diubaran heula ya. Cek Jakarungsing bari sungar cengir siga nu nahan ka nyeri. Oh, mohon atuh Kang. Nanging kedah kumaha atuh ngalandonganana. Da abdi mah teu tiasa jeung teu ngarti masalah nu kieu Kang. Cek Nyikayah bari ngareret kaki pantrong anu anyar ngulisi. Cek pikir nama sugan be eta dewa Jamparing teh bisa nulungan. Ki pantrong surti tuluy nyarita. Duh, kalersan sami bae jang. Aki oge teu tiasa ngalandongan tatu di lebet majang. Geus ah. Tong matak jadi baringung euy. Ubar mah ye yo aya di akang. Cing menta dipang nyieunkeun dipang nyieunkeun we akang mah ye pangjieunkeun ye pangolahkeun ye. Cek Jakarungsi angger bari sungar sengir nahan ka nyeri. Oh, mohon atuh. Pami kitu mah abdi tiasa Kang. Hayu atuh urang kalebet heula. Urang ada melandongna Kang. Cek Nyikayah sumangatna keur nyaritana. Sabab manehna jadi ingat yen lian ti jawara anu jago tarung. Jakarungsing oge saurang lalaki anu jago dina widang katabiban. Geus sabaraha kali Nyikayah mah nyaksian Jakarungsing ngubaran batur teh. Kaasup anu ngubaran tatu di jerona oge geus pernah nempo. Jadi Nyikayah nyaho kana naon anu kudu dipigawe satuluyna. Sanggeus kitu mah kabehanana arasup ka jero imah. Jakarungsing, Ki Pantrong, Jang Kodir harita dariuk di patengahan. Ari Nyikayah mah tuluy tumanya ka salah saurang wanoja. Nyi Lasmi, dupi pawon palih mana ieu teh? Urang kedah naeur heula cai saenggalna kangge ngalondongan Jakarungsing. Oh, pawon mah engkin deui atuh enjing ce. Hor, geuning pawon enjing. Nya ka pawon mah engkin deui enjing. Kunaon? Sabab waktosna tos teu nyekapan. Uluh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng ate ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.